Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La allati linafil jinsi. La ari eta babuat mertelakeun lafad la allati anu linafil jinsi tetep itu allati pikeun nganapikeun kana jinis. Amala inna ja'al lilafin nakirah mufradatan ja'aska au mukarrarah. Ija'al kudu ngajadikeun anjeun amala inna kana saperti lafad inna lila pikeun lafad la fi nakiratin dina isim nakiro mufradatan bari anu dimufradkeun itulah ja'at datang itulah ka anjeun au mukarraratan atawa anu ditakror itulah fansib biha mudhofan au mudhari'ah wa ba'da dakal khabarat kurrafi'ah. Fansib mangka kudu nganasobkeun anjeun biha ku itulah mudhofan kana isim anu diidopatkeun au mudhari'ahu atawa kana isim anu nyarupaan kana mudhof. Wa dzkur jeung kudu nyarioskeun anjeun ba'da zaka dina sabada itu mudhofan au mudhari'ah al khabaru kana khabar rafi'atan bari anu ngarofa'keun kana khabar. Waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wasani ja'ala. Waraqib jeung kudu ngarangkepkeun anjeun ngamuraqabkeun anjeun al mufrada kana isim la anu dimufradkeun fatihan bari anu ngamabni fatahkeun anjeun kana isimna. Kala haula wala quwwata ari contona eta tetep saperti lafaz la haula wala quwwata. Waj'ala jeung kudu ngajadikeun salaresna anjeun asaniya kana isim la anu kadua marfu'an au mansuban au muraqaba wa in rafa'ata awalan la tansiba. Asaniya kana harap anu kana isim la anu kadua marfu'an bari anu dirafa'keun au mansuban marfu'an bari anu dirafa'keun itu sani au mansuban atawa anu dinasubkeun itu sani au muraqaban atawa anu dirangkepkeun itu sani. Wa in rafa'ata sareng lamun ngarafa'keun anjeun kana itu isim la awalan dina mimit awalan dina mimitina latan siba mangka ulah nganasobkeun salaresna anjeun kana isim la anu kadua. Wa mufradan dan lima baniyin yali faftah awin siban awir fa' ta'dili. Wa faftah jeung kudu mata ngambabni patahkeun anjeun awin siban atawa kudu nganasobkeun salaresna anjeun awir fa' atawa kudu ngarofa'keun anjeun mufradan kana isim anu dimufradkeun kana isim la anu dimufradkeun naatan anu jadi naat itu mufrad yali nyanding itu mufrad limabniyin kana isim la anu dimabnikeun. Ta'dil mangka bener anjeun wa ghairu ma yali wa ghairu mufradi la tabni wan sibhu awir raf aksidi wala tabni jeung ulah ngababni patahkeun anjeun wan sib jeung kudu ghairu ma kana salianti naat yali nyanding itu ma kana mabni wa ghairu mufradi sareng kana naat salianti sareng kana naat anu ghairu mufrad. Wansib jeung kudu nganasobkeun anjeun hu kana itu ghairu ma awiksid atawa kudu ngamaksud anjeun ar-raf'a kana rafa'na ghairu ma. Wal adfu illam tatakarrar lah kuma lahul bina lina tidil paslin tama
Walat ku sareng ari ataf hukuma eta kudu ngahukuman saleresna anjeun lahu pikeun itu ataf ilam tatakarror lamun teu narima ditakror naon la lafadla bima ku hukum intama parantos mantesan itu ma linna tipikeun naat dzil fasli anu ngagaduhan kapisah. Wa antila mahamjati istifhami matastahi kudunal istifhami wa anti jeung kudu masihan anjeun mere anjeun la kana lafadla ma'a hamzatin sarta make hamzah ma'a hamzati istifhamin sarta make hamzah istifham mere kana naon ma kana hukum tastahiku nu ngahak itu ma nu ngahak itu la kana ma dunal istifhami bari teu make istifham. Sya'a fi dzal babi isqatul khobar idzal muradu ma'sukutihi dhohar wa sya'a sareng parantos masyhur fi dzal babi dina ieu bab naon isqatul khobari ngabuang kana khobar la idza dhoharo di mana-mana zahir naon al muradu anu dimaksud ma'sukutihi sarta miceunna kana itu khobar. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.